Kumaha? Sianya teh ka dia-dianya. Tos sabaran minggu neng? 2 minggu mah. Kami oge nya. Biasana rebo dongkap. Teh Nya. Jumat ka dieu. Eta teh kapokeun neng. Soalna naon sok dipajugan wae ku si Ujang. Dipentaan we duit. Oh mah palingan. Mah jigana teh ulah abi gaduh ka Bogor si Ujang mah nya. Digana, pan si eta mah segala duit bae si Ujang mah. Aya lanceuk teh jomblo jigana mah ngiris si eta mah. Ujang tayangan ku mamah ya. Ya, Si Ujang mah duka di mana ya? Digana mah keur ini ya keur ngadaweung meureun. Aing cua pisan aing ka emak aing jeung lanceuk aing dah. Goblok. Aing hayu we dititan ngarit. Segala kudu aing. Cua aing jadi eno jeung lanceuk. Ah. Aing mah ada ditaskeun kitu teh lanceuk teh. Naon? Dia tayangan tadi. Naon Naon atuh Jang? Keur naon kumaha urang? Ieu si Neng ngambak Sabodot teuing. si Aciko teh ka dieu 2 minggu. Heuh aing mah ngajakeun si teteh ame jomblo teu kawin-kawin salilana. Heuh pan ku di dinya dipalakan wae dipetaan wae duit. Jadi kapokeun meureun teh ka dieu. Tuh keur ngahulang wae tuh. Mah masuk itu aing mah. Wah. Aing mah. Golang tuh dah mak. Aing mah asa di anak terekeun ku mah teh. Nah, hari anak Dulu aing baju rudin wae kieu nu si teteh mah aralus bae. Piur aing. Aing mah kudu marab domba si teteh mah tara marab domba tuh mak. Ieu ulah sok kalabanting ka kolot bisi doraka. Ieu ari lalaki mah mawa awewe. Awewe dibawa ku lalaki. Terus aing kudu gawe wae ayeuna terus. Ya heuh ada ka lalaki mah. Yeh, dua wae. Ada mana ka kalabanting ka ieu dulu geuningan. Doraka ieu ka kolot ulah kitu. Jura ge heureuh ya tuh mak. Dulu manehna mah kitu. Si Ujang lagi kalah teu aya. Kalah kitu mah. Ya dicaritakeun ka ngambek ka emak. Ya minggu dulu ka teh kieu sok kabur si Kuntil mah. Kukulu tuh segala ngacilabrak naon diomongkeun teh segala eta mah. Terus ngabek di kana bujur emak. Dia udah ku make tuh digebuk. Kalah kabur. Buka teuing ka mana? Dasar si eta mah da. Siap Neng, cuang tayangan atuh di air di ditu si Ujang mah. Yuk, yuk. Hangker nasi eta masuk itu si Dede. Tuh si Ujang Neng tuh. Sok Neng sok omongan sok. Dek. Dek. Hei. Dek. Naon maksudna? Dek. Naon maksudna? Ya Ciko tanah ka dieu kudu kumaha? Dipentaan duit. Ya, mun ke ka teh ngomong naon sirik. Emang Beda naon kurang kumaha teh. Baik teh ka Bandung deui ini. bae Daek, heuh bener tong nya. balik deui. Tong hanjakas yang mau mere jajan kurang kempotan rasanya. Saru daek boga. Abi jiga kitu. Teh teh hayang teh sudi. Hayang jomblo lanceuk teh. Sampai teu kawin-kawin teh teh. Tah, deraka. Tah, pang palak si Kutil tah. Ektinya aku mah si emak tuh. Dari dinya mah kalakuan sih kitu, teteh mah kurang kumaha soleh. Wah, kalakuan juga kitu. Soleh di naon? Pantas dipikeun ka indung syukurin. Syukur tadi ditanya tah. Teh ka Bandung nya teh baheul. Cuk. Ka Bandung tah. Gue kira. Tong balik deui teh. Sabodot teuing lanceuk teh error, lieur. Tuh aing karunya teh lanceuk aing tadi ku aing dicarekannya. Didoakeun teu kawin-kawin deui. Tapi da aing cua. Aku aing carekan deh. Rampura we kitu aing. Ake heula aing gengsi euy. Paing meta hampura heula kitu nya ka emak jeung ka teteh. Aing asa dosa euy. Hampura lah. Naon Jang? Duh hampura Ujang ieu mah. Aing hampuranya. Nya di hampura pisannya kumanya. Ya ulah sakali-kali deui ha ka mak kitu. Engke mah nyeun deui pan men hampura deui. Ari mana nulis tunjung budak teh? Teteh aduh hampura teteh ulah
mulai jadi ke Bandung ya. Janji. Akhirnya kamu Janji mulai jadi ke Bandung ya. Oh, sekali-kali deh ya. Moal teh. Janji. Benar moal aya jadi budak bager. Ya. Janji heula. Janji. Kayak si ati komedi pangankeun ku jang ya. Tak itu. Jadi anak emak ieu bager. Nya Soleh. bager tadi mah kedatangan setan mah. Udah ngalamun bae. Ih, rasa sih berkesan.